Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa Turmudi ay rawa atanapi ahroja Turmudi ngaluarkeun hadis Imam Turmudi. Wa qala Hasanun cek Imam Turmudi ieu hadis teh hadis hasan sahih tur sahih. Annahu sallallahu qara'a hadil ayata sesuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu teh eta maca kana ieu ayat. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Faqala sallallahu maka ngadeuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu law anna qatratan lamun mah andai kata saya sudah hiji tetes setetes mina zakum tina buah zakum kotorot netes itu kotroh teh dari dunya ka desa dunya sakeclak ka cina buah jagung ngeclak ka dunya la absadat ala ahli dunya haruksak itu kotroh ka ahli dunya ma'ai syahum kana pirang-pirang kahirupana ahli dunya wah geus hancur cenah ting bau ting maruksak cenah pakai apa atuh kumaha biman yakunu kerja mah yakunu aya itu zakum eta ta'amang jadi kadarana cacak sakit selak wae ahli dunya ruksak kahirupanana kok wala mengadahar jakumna cenah di neraka piriwatin eta terneji riwayat pakai pabiman kumaha kajal malai salahu nu teu aya la eta lahu pikeun mantenon ta'amun weru kadaharan selain ti jakum sedengkeun di neraka teh kadaharanan jakum wasoha sareng soheh an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wasoha jeung soheh ayeuna ke tu hadis an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma bi qauli ta'ala dinawan Allah taala wa ta'aman dza guswatin Zamil 13 syaukun nyaeta cucuk yahudu bil halki yahudu anu ayeuna ke nyangkut itu syauk bil halak dina ayeuna tikoro layar hulu walayah ruju teu asup eta syauk teh walayah ruju teu kaluar cicing ada dinya wa syahani ngadukeun hadis Imam Syahani Bukhari Muslim ma baina man kibail kafir mari perkara baina man kibail kafir antara dua tak-takna kafir eta masilatu salasati ayamin palakon atau nepi jarak 3 poe li rokib keur jalma nu tumpak al musri anu ayeuna ngagancangkeun numpangna wal mankab ari ngaran mankab eta majmu' rasil katipi tempat kumpulna sirahna atau nepi pokona walikat wal adi jeung ayeuna leungeun bahu lengan da balantar leungeun wa Ahmad ay ahraja Ahmad darusul kafiri misuhud ari gugusina atanapi gugusi jalma kafir eta misuhudin umpamana gunung Uhud wa padu ari pingpingna kafir eta misul baido umpamana gunung baido ay wahwa tegasna ari baido eta jabalun ngaran gunung wa maq'aduhu jeung ari tempat diu kafir minan nari ti neraka eta kama baina qodidin seperti perkara antara tanah qodid wa Makkah jeung Mekah ayeuna wi salasati ayam tegasna umpamana 3 poe wa kasa qatu jildi jeung ari kandelna kasapa qatu dia mah kopat tuh. Yang ari kandalna ayeuna kulitna itu ayeuna kitu kafir eta isnani 2 warbauna jeung 40 naonna diroan asta. Bidiraan Jabbar ku astaan ayeuna kitu. Al Jabbar aya malikin tegasna raja bil Yamani di negeri Yaman. Lahu diraun eta tetep pikeun itu ayeuna ke diro teh
diraun ari asta ma'ruful miqdar anu dikanyakeun ukuranana kada tai keterangan teh ku atas ngadawu sa Ibnu Hibban wa gairuhu jeung lain Ibnu Hibban wakila cek sakawal malikun ngaran raja bil ajami di tanah Ajam. Jadi aya asta orang Yaman, aya asta orang Ajam setengah. Wa muslimun nabakeun hadis Imam Muslim darsun ari ayeuna gugusi sagugusi teh awqala atanapi ngucap naba ayeuna gantian sal kafiru jama kafir eta mithlu Uhud umpamana gunung Uhud. Wa golatu jili jeung ari kandel kulitna itu kafir eta masiratus salasin jarak 3 poe. Wa Turmudi aya roja Turmudi walak duhu ari lapad hadis eta qala ngadawu Rasulullah sallallahu Rasul kafir yaumul kiamah ari ayeuna gusi kafir di poe kiamah eta mithlu Uhud umpamana Uhud. Ieu kumaha. Wa padu ari pimpin kafir eta mithlu Bayda umpamana gunung Bayda wa maqadu tempat tu kafir minan nari tina neraka eta masiratu salasatin jarak 3 poe mina Rubdah di tanah Rubdah ai kama bainal Madinah tegasna perkara antara Madinah wa Rubdah. Wa Ahmad aya raja Ahmad bisanadin jaid sanad nu sae Rasul kafir ari gusi kafir yaumul kiamah eta mithlu Uhud umpamana gunung Uhud. Wa atu jili jeung ari legana tapi lebar kulitna kafir eta sabuna diraan 70 asta. Jadi ngabadagan kana jelema teh. Bakatku disiksa ngabadagan teh. Waduhu jeung ari ayeuna aduhu pepeuteyan atanapi bahuna. Itu kafir eta mislul Bayda umpamana gunung Bayda. Wa pahdu ari pimpin kafir eta mislu Warqan umpamana tanah Warqan. Mangkadu tempat du kafir minan nari tina neraka eta mabaini perkara antara kaula wa baina Rubdah antara tanah Rubdah. Wa fi riwayatna eta riwayat wa maqadu jeung ari tempat diukna kafir min neraka eta masiratu salasin jarak 3 poe mislu Rubdah umpamana tanah Rubdah. Wa Ahmad aya roja Ahmad wa Tabrani wa isnaduhu jeung ari sanad hadis eta qoribun mendekati minal Hasan kana alus. Ama qalahu semua perkara ngadukan nama Sa'al Hafid Al-Mundiri Syekh Hafid Al-Mundiri wa Turmudi sareng ngaluarkeun hadis ahroja Turmudi anil Fudail ti Syekh Fudail bin Yazid anal kafira sayyidina jalma kafir eta la yushabu yaktina bakal diseret naon lisanuhu bisana kafir parsaho kalawan ayeuna saparsah parsah ini jeung kalawan 2 parsah etana ditarik di betot deket ka saparsah 2 parsah ya tawattu anu nincekan kana itu lisan sana sumanusa atuh katincekan. Wal Fudail aya roja Fudail Ibnu Yazid an Abil Ijlan anal kafir sesenya kafir eta la yujaru bakal ditarik diseret ditarik naon lisan kafir parsah ini kalawan 2 parsah yaumul kiamah. Ya tawattu nincekan kana lisan sana sumanusa rojahu ngalakeun kali hadis al Baihaqi wa ghairu yan Baihaqi bahwa itu kaol anal kafiro la yujaru teh ta sawabun bener kafir marahnya kan. Kalau Nabi SAW yang tumu jadi gede jadi gede sa'alun nari ahli neraka tapi nari di neraka ahli neraka nggak baradagan hatta anna baina syahmati uduni adin saya suna antara ayana kitu daun ceuli salah sahijina itu alunar ila atiki nepikeun ka pundakna alunar eta masyiratu sab'i mi'ati amin jarak 700 tahun. Itu lagi karena tak-tak baradagan itu kita bahaya. Wa anna gola tawjil jeung saestuna ayana
kandalna kulitna itu kapir eta sabuna diran 70 asta wa ana dorsal saya Gusti kapir eta mithlu ud pagun ud wa Ahmad arroja Ahmad bisa disahid wa hakim wa sahahu nyahekeun hakim kana hadis anu mujahid qala ngadauh hakim dar qala ngadauh saya Ibnu Abbas atadri na anjeun uningan masih atu jahanam sakumaha cenah ari luasna jahanam teh gedena juga kumaha cenah lega teh kudu ngucap kaula la tu uningan cenah qala ngadauh ayana kitu Kanjeng Nabi ajal mohon oke baiklah cenah teu apa wallahi demi Allah matadri mata diteu uningan anjeun anna baina syah mati uduni adihim eta tetep antarana daun ceuli salah sajina ahlun nar wa baina atikihi jeung antarana ayeuna pundakna ahlun nar masiratu sabina horipan hari ayeuna jarak 70 tahun 70 tahun tajri ayeuna ngucur ngalir pihi kaitu nar naon audiatul qaihi jurang nanah wadami jeung getih nanah getih ngucur kadinya kutu ngucap kaula ana harun kitu ana harun dupi eta teh cenah bangawan sungai cenah eta teh qala pina Kanjeng laksana cenah balaodiah jurang cenah balaodiah berarti jurang al-Ghazali wal Musun fi bayani fadlil khauf minad danbi bab kalima 2 referangkeun kautamaan sieun dina dosa. Al-Fatihah.